Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata asyana hayu rampajatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Ta'ala, di mana anu parantos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi ka urang tiasa kempel di ieu tempat. Henteu hilap shalawat sarta salam mangga urang curahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta ka kulawargana, sahabatna dugi ka urang sakumatna. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat, dina danget ieu simkuring bade ngabahas ngeunaan pentingna urang sadaya ngalestarikeun kasenian tradisional, utamina kasenian tarianana. Kasenian nyaeta salah sahiji kabudayaan urang, kusabab kesenian teh ngarupakeun hiji bentuk anu tiasa berkembang. Kasenian daerah masih gampang kasaingan sareng kasenian modern, kusabab kitu diperlukeun pembelaan anu tiasa ngalindungan eksistensi di tengah arus globalisasi anu makin maju sapertos ayeuna. Atos waktosna bangsa Indonesia teh tiasa leuwih dikenal ku dunia luar kusabab budayana anu beunghar sareng unik. Salah sahiji budaya anu kudu dilestarikeun nyaeta tarian khas daerah Sunda di Jawa Barat. Indonesia ngagaduhan ragam tarian khas daerah anu acan tangtu kabeh jalma warawuheun. Salianti budayana di Indonesia oge beunghar ku ragam kasenianana. Salah sahiji anu wajib ku urang apal khususna di Pulau Jawa nyaeta ragam tarian anu kudu dilestarikeun, khususnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat sorangan aya sekitar 300 jenis macam kasenian. Di antawisna aya 3 jenis tarian tradisional asal Jawa Barat, nyaeta tarian merak, topeng, sareng tari jaipongan. Anu ngagaduhan nilai popularitas anu kasohor di mancanegara. Tari jaipongan misalna anu kasohor ngaduhan ciri khas nyaeta ditarikeunana kalawan keceriaan, erotis, humoris, sumanges, spontanitas, sareng kesederhanaan. Jaipongan tiasa masihan kontribusi anu seueur ka para penggiat seni tari supados tiasa leuwih aktif magali jenis tarian rakyat anu sateu acana kirang diperhatikeun. Tari jaipongan dimanfaatkeun ku para penggiat tari pikeun nyelenggarakeun kursus-kursus tari jaipongan. Tari topeng disebatna kusabab penari-penarina nutupkeun raraina gunakeun topeng. Tari topeng ngagaduhan ciri khas nyaeta gerakan panangan anu halus nusabari dibarangan ku alunan musik rebab sareng gendang. Sedangkan tari merak nyaeta tarian anu ngalambangkeun gerakan-gerakan ti manuk merak sareng gerakan panangan anu gemulai sareng diiringi ku gamelan anu jadi ciri khas tarian merak. Urang salaku generasi panerus khususna urang Sunda kudu tiasa ngalestarikeun budaya ti nenek moyang urang. Urang teu kenging niru budaya-budaya anu aya di luar negeri hungkul, tapi urang kada oge bangga sareng budaya asli negara urang sorangan. Kumaha carana ngalestarikeunana? Di antawisna nyaeta tiasa ku cara ngayakeun deui pameran seni sareng budaya anu tiasa disaksikeun ku masyarakat luas di Indonesia, atawa tiasa ngundang turis asing supados anjeunna terang yen budaya Indonesia teh unik sareng macam-macam. Eta nu matak nyieun ngaran bangsa Indonesia seungit di mata dunia. Urang salakeluarga asli ti Indonesia ulah isin pikeun diajar kasenian budaya masing-masing. Ulah saukur kabawa-bawa arus globalisasi unggul di sana. Kusabab lamun lain kurang kusaha deui atuh anu peduli ka nasib budaya bangsa Indonesia. Pukituna hayu urang mulai ti ayeuna ngalestarikeun kasenian tradisional ieu. Mung sakitu biantara anu tiasa kusimkuring dipedarkeun dina ieu kasempetan. Hapunten bila aya salah-salah kecap atanapi kalepatan sarta kakiranganana. Hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.